simkuring sareng rencangan bade angkat ka Jogja. Mugia salamet nepi ka tujuan. Sareng dilancarkan sadayana. Amin. Hai, alhamdulillah ada orang tos dugi di Yogyakarta. Ayeuna arang nembe dugi di rumah makan Ledok Resto. Bade siap-siap kamu tuang. Sekitar aya kembaran Eksta. Hai. Sakitu vlog arang ayeuna tepang deui sareng vlog arang nu sanesna. Digampilkeun sadayana. Ayeuna simkuring sareng rencangan tos aya di spot kahiji di Jogja nyaeta di Tebing Breksi. Saya pisan kemana-mana. Nembe tabu dalapan langkung dugi di Tebing Breksi. Aslinya mau Dan ada orang di dia ayeuna bade naik jeep. ngurilingan Tebing Breksi. Jeepna seueur pisan. Kloter. Ayeuna giliran Kelas PS. Nya Wina. Gimana? Pemandangan di Tebing Breksi. Halo, assalamualaikum. Ieu nu dinamikeun Tebing Breksi, spot kahiji nu di Jogja. Selain dijadikan tempat pariwisata, Tebing Breksi oge jadi tempat Bersejarah. perekonomian masyarakat orang Jogja. Ieu Tebing Breksi spot kahiji orang di Yogyakarta. Aya ukiran wayang, di handap aya ukiran wayang. Sareng hiji deui sami ukiran wayang. Iya, Gatot Kaca. Di dia dijadikan spot foto-foto ku masyarakat mancanegara atau mancanegara jeung di negara di ayeuna simkuring sareng Eksta nuju di Candi Ijo. Selamat datang di Candi Ijo. Winana benten janten teu sareng Wina. Ayo. Ya. Kurang ningalian Candi Ijo. Ayeuna ada orang bade ka Candi Ijo. Itu salah sahiji candina. Salah satu candi. Nah, Candi Ijo. Aya sababaraha tangga di dieu. Aduh, serpisannya. pisan. Seueur batu-batu. Batu-batu peninggalan sejarah. Ada di tangga. Tanggana seueur. Seueur pisan ya Allah. Lumayan capek ya. Dugi di Candi Ijo. Candi nu aya di Tebing Breksi. Aya opat panginten.
Aya opat candi. Kirang lebih opat bangunan di dieu. Anu kahiji Yang kedua ieu nu di pangageungna pangageungna aya pantau oge kang malebat ka jero. di Hotel Pramwan aya opat tingkatnya. Aya kolam renangnya oge, aya tempat nyantai, aya tangga-tangga, ada pisan pokona mah. Halo, ayeuna urang nuju di hotel Pramwan. Di dieu basa dinten kamari tabung 5. Hampir masalah ribetnya. Terus suasana hotelnya Arang ayeuna pas aya ayeuna dugi di Merapi Lapatur bade naik jeep. Ayeuna bade angkat Mailingan Merapi Lapatur naik nganggo jeep. Pakai helm pakai pakai aja dulu semuanya. Pakai panggil harang anuran ayeuna di bumi warga anu hakeunaan Gunung Meletus, Gunung Merapi di Jogja. Masih aya keneh barang-barang bisa tina Ayeuna urang aya di spot K2 di Merapi Lapatur nyata Batu Alien. Batu alien. Nah, Batu Alien teh nyaeta sahiji batu nu gede anu kabuok ku lahar panas dina erupsi Merapi dina tahun 2010 nu di ieu keuna ku salah sahiji warga anu ngaliwat ka daerah ieu. kurang tinggal Batu Alien. Jadi Batu Alien teh mangrupa salah sahiji batu anu ayana tina pas gunung erupsi Merapi tahun 2010. Eta Batu Alien. Mulai dipengker. Ada lagi 1 2 3. Oke, cukup. Aurang ayeuna aya di Banter Kali Adem. Itu dari awan panas. Ieu tempat sarjangunanya eta Bangkar Kali Adem. Fungsi tina Bangkar Kali Adem eta siga tempat keamanan tina gempa deui. Iya nyata Bangkar. Nyata ando ngabukan. Ini nyata Bangkar Kali Adem. Ini jelema Wilujeng santan ayeuna arwang aya di saha
sekitaran komplek Candi Borobudur. Mung Borobudur terus tutup. Dan biasa lebat. Sampai nanti. Ayeuna atuh ninggal we heula. Mana? Ayo Bandung. Aku yuk.